hiji santri bobogohan jeung santri deui. Aduh mantep tah. Bobogohan nya nah eta santri mah jeung santri deui mah nya santri jeung si Mbak. Kabeneran pas jam 9:30 si awewena neuk beli baso kabogohna aya pan pas jasa pas jasa barang disapa di tengah jalan neng urang ngobrol lah sakedeul itu atuh dasar sasarua bogoh atuh siap atuh santri tinggal santri ke santri ke jelema ieu lain monyetnya nage atuh bobogohan diuknya rada ngarendeng seti ai patoel mah tilok santri mah haram ai ngarendeng mah haram bae rada leutik dianggapna ngarendeng kan ai praktek si lalaki ngadeukeutan Noel begitu cek mah jikana ulah cek kabogona ulah ditoel ih urang pancan nikah atau jangan naon sekedar Noel lagi baik cak dina lamun orang dek happy coba pang ningalikeun heula bisa aya kokolot bisa aya anu neuleukeun pan urang isin cak dina teh ai kitu bang geus eueuh sasaha ya tinggal urang duaan oh masalah cak dina coba kakak intip kalau diintip tah ku si lalakina teh santri keneh santri urang sagama emang kitu ieu kadi jadi neng disuruh sasaha bener coba kebelah ditu besi aya kene di deulean deui balik deui geus teh aya sasaha neng geus aya di deukeutan coba abah tuh ibah abah emah besi aya kene di hareup coba ditempo neng geus nutup malah mah geus nutup geus teh aya sasaha deket si santri diuk di begitu dicekel pundakna cek awawena coba Allah geus hees tancar atuh si lalakina ngejak ye cek santri lalakina ke Allah malah takhudhu sinatu walan naum atuh haju ngadalil panjana di dunia Allah mah tilok nundutan tilok es atuh aya teu nundutan teu es mah urang dideuleukeun bae cek si nengna atuh geus lah ulah waka engke bae di mana-mana geus nikah moal jang saha deui ti luhur sausap rambut dihandap sahibas dampal jeung doton-dotonna jang kakak